Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana kumaha damang nuhun upami damang mahnya eta nu diharapkeun ku sim kuring siang wangina iwati sehat. Alhamdulillah Mang Acil gentra suara tiasa nepangan deui kanggo ngahibur sadayana baraya utamin sok mancok sasarengan ngalangkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasunda. Sakuma biasa ngalangkungan dongeng Sunda neraskeun jejer carios juri karuhun tepang dina bagian anu ka-28. Kumaha lajeng ieu carios urang sami titenan ku sadayana nya sorah anu teu acan subscribe teu acan like oge diantos komenanya supados urang tiasa mapat manjang salamina sasarengan hiburan di channel kamemet urang sadaya Megas Pasunda. Sumangga bagian ke-28 juri karuhun garapan simpuring Mang Acil gentra suara sorah kapayun. Ayeuna urang nyaritakeun deui anu keur tarung antara si Jubah Bodas jeung Gandawesi. Gandawesi harita teh nyebrut narajang deui ngan beuki dieu teh gerakanana beuki kenor. Peureup Gandawesi anu buleud teh jiga cocokan si Jubah Bodas. Sakilat dirawel bari jeung ditilepkeun. Bareng jeung kitu, suku si Jubah Bodas teh asup kana dadana Gandawesi. Siut. Oh. Gandawesi nyengir bari jeung ngarempaya. Beungeutna pias ari angen karasa sebal. Iga asa parotong. Siku si Jubah Bodas jiga linggis wajah teu asna teh. Barang rek ditimpah deui, Gandawesi ngagireleng. Korejat hudang deui. Paromana robah jadi geuneu. Matana burahay beureum jiga nu kasurupan. Di dieu jiwana Gandawesi anu sabenerna geus ruksa. Anu ngawasa kana waruga Gandawesi lain jiwa anu sampurna asli. Tapi siluman ingon-ingona sabda geni anu geus taun-taun nyurup kana waruga Gandawesi. Kaayaan harita ngadadak geuman, hawa asa tiis, sukmara anu lalajo musapundukna lantaran ngarasa kukurayeun. Hiuk aya angin mani ngagelebug mantak soak. Tangkal kai anu aya didinya sing pelenod, kembang eurih rabeng kaluhur. Ari Gandawesi nyakakak seuri sorana handaruan mantak kukurayeun. Malah serina Gandawesi mantak aneh lantaran biwir Gandawesi mah da cicing wae tapi sora seurina kacida tarikna. Manusia haram jadah kumawani ngalawan ka aing ah? Saha ngaran sia? Urang mana jeung anak saha? Aing geus heubeul tara aya nu ngaganggu, tapi ayeuna ngadadak aya manusia anu kumawani ngalawan ka aing. Maju sia, maju babajut kejul. Sora Gandawesi robah, matana burahay beureum, huntuna kakarot jiga anu gemes. Tapi si Jubah Bodas tetep tenang, srog masang kuda-kuda. Sakabeh perhatianana dipusirkeun ka musuh. Ayeuna mah henteu lalawora deui. Seak leungeun Gandawesi teh nyamer kana tikoro Jubah Bodas. Tapi lep si Jubah Bodas teh ngelok plos. Panarajang Gandawesi teh nyabat angin. Tapi ngan sakilat suku katuhu Gandawesi ngajelepungan samtarang. Brak si Jubah Bodas teh depok bari ngarampid suku Gandawesi. Kerawak hiup blung. Awak Gandawesi teh dibebeutkeun kana taneuh. Sorana ngageblug mantak paur. Riyeg bumi alam teh asa inggeung. Gandawesi henteu nanaon. Korejat hudang deui, rengkenek masang kuda-kuda. Atuh mani colohok si Jubah Bodas teh. Lantaran bieu teh geus ngagunakeun tanaga hampir satengahna. Sakuduna mah sirah Gandawesi teh bejat. Tapi kalah ka ngorejat bari jeung nangtung deui. Tapi si Jubah Bodas teh gugu. Manehna ngagerentes dina hatena. Yakin imah abong-abong ting turunan siluman? Yakin kasurupan imah? Si Gandawesi muridna si Sabda Geni geus katutumpangan ku siluman.
Dikira aing eksieun. Rasakeun sia setan. Seret si jubah bodas museurkeun tanagana dina leungeun katuhuna. Keur kitu ganda wesi nubruk tarik pisan. Jika mau ngarontok domba, tapi hiuk surudut kebro. Dada ganda wesi teh ditonjok satakar tanaga. Gero ganda wesi teh ngagorowok jejerita. Waduh, waduh, ampun, ampun, ampun. Jelang ganda wesi teh mundur di katukang. Tapi henteu rubuh, malah mah kalah kangareng kenek masang kuda-kuda. Puguh wae si jubah bodas teh ngahulang, tapi teu loba mikir. Seret nyabut keris karuhun, hiji pakarang warisan ti guruna. Lain antepeun sia, taya gunana ngaladenan siluman mah. Aing lebar ku tanaga. Ieu tarung kudu buru-buru rengse. Aing hayang nyaho, saha anu nyurupna ieu ka si ganda wesi teh. Rasakeun ieu, keris sewu karuhun. Aki paniling, abdi munut widi. Ieu keris kapaksa kedah digunakeun. Margi ieu musuh kasurupan ku siluman. Ceuk si jubah bodas ngacungkeun keris karuhuna. Brai aya cahya anu nandingan caangna panon poe. Atuh jadi ngaburi nyai mantak serab. Sukmara oge mereuneuy, kitu deui anu keur ngadepong dina rungkun. Jali Abah Dinta jeung Donggala manising peureun deui teu kuat nempona. Ari ganda wesi mundur dua lengkah, matana burahay beureum. Dua leungeunna ranggah jiga anu rek muntang. Celong! Hiya! Suruwuk keris karuhun, nyuruwuk kana dada ganda wesi. Sedengkeun ganda wesi teu bisa ngejat. Gerakan si jubah bodas teu bisa dituturkeun ku panon biasa. Akhirna bres nancep dina dada ganda wesi, parat nepikeun ka perahna. Gero ganda wesi teh ngagorowok tarik pisan. Waduh, waduh, tobat, hampun, waduh, hampun, panas, panas. Bro, ganda wesi teh rubuh. Seret keris teh dicabut deui ku si jubah bodas. Kerjet, kerjet, ganda wesi teh jiga nu sakarat. Ku sarerea ditempokeun bari jeung molohok, bangun anu kaget. Barang keur jarongjon melong, kurejat. Ganda wesi teh hudang deui. Atuh manising rarenjag anu keur ngintip teh. Lantaran ganda wesi hudang deui. Berengbang lumpat bari jeung jejeritan, dituturkeun ku angin anu ngaguru. Tapi henteu bisa jauh. Solontod, solontod, gubrag grubuh deui, kurejat hudang deui. Gero ngagorowok bekitari. Sorana manihan daruan minuhan alam didinya. Sakabeh anu nyaksian, sing puriding bulu punuk, ngarasa reuwas jeung kukurayeun. Lantaran ganda wesi dikawasa keneh ku siluman. Akhirna cakakak aya nu seuri. Eta sora beuki lila teh beuki luhur. Sing saleor kaunggal madhab mantak keung. Ditema ku angin anu ngaguru. Sora anu seuri beuki lila teh beuki leutik. Akhirna ngiles bareng jeung leungitna sora angin anu ngaguru. Sedengkeun ganda wesi ngagoler taya nyawaan. Sakujur awakna jiga nu garing. Getih ge robah jadi hideung. Beungeutna tutung kawas kaduru. Tapak keris gudawang meningowag. Getihna geus tutung. Ganda wesi geus tepi kana titis tulisna. Jiwana sampurna henteu dipangaruhan deui ku siluman. Harita keneh siluman ingon-ingona sabda geni balik deui ka nagarana ninggalkeun waruga ganda wesi anu geus tutung sarata garing jiga meunang ngaduru. Jep kayan didinya teh jempe. Angin ge jiga ngaleungit.
atum manirehe comrek kabina-bina. Ari si jubah bodas maju lalaunan, ngadeketan kana layon ganda wesi. Terus ditutup lelempisan kawas anu hayang yakin. Tapi anu sejeuna mah henteu aya anu wani nyampeurkeun. Ngan ukur carolohok ti kajauhan. Kitu deui Sukmara, can wani nyampeurkeun, tetep bae dina tempatna. Hampura, ganda wesi, kami kapaksa ngalakukeun ieu pagawean. Lantaran hirup anjeun salilanangan jadi racun bae ka Balarea. Tah ayeuna anjeun sampurna. Muga-muga kasalahan anjeun sing dihampura kuno kawasa. Cek si jubah bodas beri melong kana layon ganda wesi. Keur kitu teu kanyahoan aya nu ngolepat ka si jubah bodas. Lep si jubah bodas teh ngelok, belesur, bedognya bet angin. Horeng si mana horeng. Sabda geni anu jadi guruna ganda wesi geus datang ka eta patempatan anu disusulan ku Arya Wulung. Nempo kaayaan muridna anu geus jadi layon, sabda geni kacida nafsuna. Mantak tuluy narajang ka si jubah bodas. Harita sabda geni geus maju ka pakalangan. Gerakanana cepet lir kilat. Tapi si jubah bodas waspada. Jeleng luncat kanu lega. Serog masang kuda-kuda. Ari sabda geni ngabedega bari ngajingjing bedog. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Kuntuna kekerot nahan amarah. Sabda geni pok nyarita. Kurang ajar sia. Geus wani-wani sia. Sampela ka aing. Aing sabda geni. Guruna ganda wesi anu geus ditandasa ku sia. Keur lawan aing. Ari sia teu lebar ku nyawa badeuleu. Kitu cenah ceuk sabda geni. Ari si jubah bodas cakakak teh seuri. Syukur atuh ari aya guruna datang ka dieu mah. Bisa sakalian ditumpes tah. Salaku guru kajahatan anu nyieun kaodaran tah ka Balarea. Kurang ajar sia. Saha saja ha? Aing bisa hayang nyaho anu katelah jurig karuhun. Kitu cenah ceuk si jubah bodas anu ngaku jurig karuhun. Kebenaran pisan sia. Sia teh murid si Paneling. Musuh kabuyutan aing sia. Moal jadi pordaran sakabeh dimusnahkeun ku aing we. Samemeh aing musnah. Sia heula anu kudu musnah. Tapi aing aya pamenta saacan ngirimkeun sia ka neraka. Dikamanakeun kitab Asma Sewu ku sia deuleu. Urusan aing ada mah. Da perlu sia nanyakeun. Naon urusanana? Aing urusanana menang amanat ti guru aing. Nyaeta Ki Paniling. Yen kitab Asma Sewu dipadog ku sia. Nya sia pisan sabda geni. Bali darangu sia nyari dada. Yo, lamun sia hayang eta kitab kapi milik di ku sia. Lengkahan heula yo. Mayit aing, karek eta kitab ku aing, baris dibikeun ka sia. Kitu cenah ceuk sabda geni. Susumarna teu eleh ku si jubah bodas alias jurig karuhun teh. Sabot keur kitu aya nu ngolepat ka si jubah bodas. Gilak si jubah bodas ngagilak. Belesur pros. Tonjokan sabda geni ngahakan angin. Teu sangka aya jago tukang ngabongohan. Paingan atuh, pangabisan dengan kitu wae. Budak leutik ge bisaeun atuh ngabongohan mah. Kitu cek si jubah bodas. Atuh puguh sabda geni teh. Mani panas hatena. Ceulina asa disebit, manehna teu ngajawab, tapi nyabetkeun bedogna kana beuheung si jubah bodas. Tapi lep, si jubah bodas teh ngelok. Sanggeus bedog ngaliwat, rikat ngetik pepeuteuyan sabda geni. Hiuk, bek, celeng. Bedog sabda geni teh ngacleng jauh pisan. Pluk kana taneuh, hareupeun pisan jali, geuwat dipulung, belewar dibalangkeun ku jali teh kanu jauh. Ari sabda geni teu malire, sebrut narajang deui ku pereupna, mani nyurubuk kana irung si jubah bodas. Tapi si jubah bodas teu cicingeun, geuwat ngagilekeun sirahna. Seak plos. Pereup sabda geni teh nonyok angin. Reg pereup teh mopo, kaayaan kitu dirawel ku si jubah bodas, terus diparilitkeun. Tapi sabda geni ngarti, awakna milu murilit bari nu nyelkeun sikuna kana iga burung si jubah bodas. Tapi bret ditahan deui ku siku anu ngalelep ka handap. Gurinjal, sabda geni teh kagigir. Tapi hiuk bek punukna kabeunangan.
Koloyong, sabda geni teh nyolontot. Terus jajarik jegan jiga nu salaton. Tapi tetela kuat, dah henteu nepikeun karubu. Malah mah geus ajeg deui, pok ngomong bangun gemas. Rajan Syah, cuma gak saja bangsanya, ha? Hayo maju deh Syah. Maju deh babanyit, bau panglai. Kumawa ini melu campur kena urusan aing Syah. Montong babacaan bae sia sabda geni. Sok maju Syah. Bisi hayang keneh heureuy jeung aing mah yeuh. Bakal dilayanan ku aing mah. Nah dikira aing sieun. Moal mundur aing mah deuleu. Boro-boro ngalayanan sasiki. Najan 1000 ogenan. Moal sieun. Sok maju Syah. Maju sabda geni. Montong kalah kalobang ngabacot bae. Ceuk si jubah bodas semungahina. Atuh mani ngagidir nafsuna sabda geni teh. Serog deui maju, haok nyarekan bakat ningku amal. Bangsa Syah, geus kumaha ni Syah? Nang tangka aing ha? Nah geus bosan hirup saja. Ya, aing sabda geni. Moal sieun ku babanyit anu bau panglai keneh deuleu. Rasakeun sia setan. Celong. Sabda geni luncat dina rajang ka si jubah bodas. Syak, hiu. Pereupna kana dada si jubah bodas. Luncat kaluhureun sabda geni. Slek, napak tukangeunana. Gilak sabda geni teh malik. Tapi dipapak ku dampaleungeun anu meber. Hiu, prak. Pipi sabda geni teh dicabok. Aduh, galos ya. Nyusung ya. Rasakeun ya. Pamulang cari baca aing. Dipapajet ya. Jelang. Sabda geni mundur terus masang kuda-kuda. Dua leungeunna ditumpangkeun kana dada. Sabda geni boga anelan ilmu batin. Harita keneh digunakeun pikeun ngalawan ka si jubah bodas. Lantaran cek pamikirna geus teu sabar hayang geura ngagempur musuh. Tapi si jubah bodas henteu rusuh, terus maju lalaunan. Malah mah bari jeung seuri semungahina. Nanaonan eta teh sabda geni? Ulah heureuy nu kitu lah. Bisi mantak malikan awak sorangan. Mending oge dan geura serah bongkokan ye ka kami sok. Kadiekeun kitab Asma Sebu teh. Ngarah nyawa sia katulungan. Lantaran lamun sia tetep ngalawan, ulah nyalahkeun wae ka kami. Lamun sirah sia ancur jadi lebu tah. Sajan Syah, kalah ka ngahina ka aing. Ngajadog monyet, dagoan serangan ca aing. Pasti seueuh ye sakali ogenan Syah. Krep. Sabda geni teh nangkep harigu. Terus museurkeun tanaga dina dua leungeunna. Sok hanya kalpisan waktosna anu parantos teh kapan rupina dina acara dongeng Sunda bagian anu ka-28 jajar carios jurig karuhun dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah sim kuring Mang Acil Gentra Suara baris nepangan deui dina episode anu salajengna. Hapunten anu kasuhun tina sanes kanten kaluputan oge kakiranganana. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi hifzul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.